Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, dunungan. Kenapa berarti? Ya biasa kadang ngaleng ka saya mah. Oh, ke Saudi ke mana? Rada kadinya ka bepentas saya ti. Coba naon atuh ka dieu haji asa. Udah mun teu boga pangabutuh moal ka dieu tah sasari dia tah. Bae atuh tina panon oge kata. Lain di kieu boga pangabutuh saya ti kieu duit 100. 100 kamar ge 50 can bayar. Ayeuna nginjem heula sok 100, engke sore dibayar. 50 kemarin 50.000. Oh, lain teh dapat duit lain. Kembali kata ka dia kun 50 na. Duit cash na gitu. Kembali. Aduh, lain gini hari. Iya ini udah. Tah. Aja 50 nya. Kurang beneran aya sakieu mah pan minjem lagi 100. Bukan ayeuna kan sakitu. Berarti haji kurang 50 ka urang boga utangnya. Oh, hutang kumaha mana teh? Oh kieu haji teh pan konon ka utang haji 50 nya. Ayo urang minjem 100 diberi 50 ka haji. Terus Satu enggak saya 50 na lunasan ka haji. Jadi urang teu boga utangnya. jadi puskesmas ya? Kerja. Kayaknya. Nuhun ya. Kayaknya. Nuhun haji. Kumaha